bagja Dah bagja kumaha kula sangka dunungan kaula maksad pada garwaan leres cita-cita anu mulia pada kaguan istri anu soleh sumohon bagja sedang terlatih apalah tam-tama kula tinggi Palintangan sana jadi kantun mulai musnah ke Jawa waktu guji-gulat diterima salukan batur-batur siap bos udah oke bos oke salukan sok berjalan gitu hey salukan my brother everybody ya my friend my mother my father my uncle my aunt my munah jeung my saro come here enggak kula ayo iya ke dia mana santai ke dia kelas santai gara-gara make bonu aing jadi kieu ngomong kabawa ku bonu teteh Lempang temen gitu sih mana acan-acanan ulu naon sugan teh eueuh dulur aduh aya dulur deuh make bondu ada aten di mana make bondu aten sekal jalan yang menang meuli deuh nyaho menang mau nang meuli nya anu bohong deuh make kemeja aing mah henteu deuh di mana buka kemeja kotak kemeja kamari geus lebaran nyaho yang oge lain ti lebaran angin nyaho pamere menang nyai tidak popoen batur ya sudah make loji merekna naon bejakeun merekna Seiko Seiko make loji temannya pakai loji menang meuli yang menang meuli nyaho menang anyuk paduli goreng lojina goreng menya lojina jarumna tibalik muterna ka tukang menya muterna ka tukang huntu na gede di mana boga huntu di baheula gaji gablek aja sangat tanyakeun cenah panasan di mana bukna rancung jika hayam pelung di mana meulina di mana boga buk
Di tuna belagung saya teh. Ende mata na gede. Anjing. Abah. Siya mga hina goblok. Mata aing sakit sipitna. Aing mah jiga orang Jepang. Ay kabatul ditanya. Ende hirup. Di mana boga hirup? Di mana Marina? Sarigi kudu jahati. Iya wayang naon datang ka dieu. Bisa ngamut ya. Ieu mah buta lain. Naon ieu? Mama. Saha? Ngaran uing encan. Encan naon? Encan mani. Aduh, lupa. mana naroskeun? Naon? Ai jalan ke Jepang ka mana? Ka itu, alhamdulillah. Punten abdi pada ngisingnya, aduh. Anjing kita aya naon sih teh. Sarigi kudu jahati. Deh. Naon nyebut entong. Ulah nyebut entong kain teh dah ampun. Ampun anjing lain ampun. Ampun. Teu menang kitu keun bae da urang mah geus tadi da kieu dah ampun. Bakatnya gitu. Menila lucu we jelema ye. Nya gini aya dunungan dah ampun. Babaturan. Dik cita ampun sawieu teh teh kieu dah ampun. Tilahina geus kieu. Untuk kodatna kitu saya mah alam. Aku tanyakeun. Dia bibirna monyong. Di mana boga monyong? Anjing naon sih teh? Aduh, itu bibir juga toa. Di mana melihat? Aing mah sampurna. Ngadupak ka aing. Ini gede amak. Naon ngadupak panuman ngadupak mamane ka aing dok ampun. Gede amak ya bu. Kabina-bina teh dudupak ka batur teh bangsat teh nyaho aing balik ti Israel. Aduh. Hah? Geus naon ya seperang mah kasar. Geus naon di Israel? Linglung. Jangan rongsokan itu. Kebenaran aya tentara baju Israel dipakai ku aing. Jadi ganas aing ka Israel. Wah, jadi gede amak. Bawakeun baju ti Israel, tong macem-macem ka aing. Wah, jalan masih sesangklang. Sadis. Deh, make baret. Di mana make baret? Deh, banget mana jika bahe jahe menang mekrek. Allahu Akbar. Tetap jelema Gusti nu agung nepi ka jiga toronton gitu. Citak wae belum citak. Aduh,
ibu turun ke aing. Amak Aing mah kasep jika primus goblok. Sini depanan sipit. Wes, Hey, aya komandan hormat. Sia teh. Wah, di dia aing mah komandan di dia. Ajudan. mau jauh. Pura ke cai. Bengke, iya beres. Iya si Nai deh. Waryogi teks kamu pidato tegudu iya beres. Waryogi barang naon barang rongsokan bengke iya beres. Loh, Waryogi manuk ai sangat aya nu bade ngica ke manuk naon buuk sangat tawarkeun. tapi ieu mah buuk teh sipit. Di mana ya buuk sipit? Kengeng naon teh? Kengeng madukeun. Kengeng ngablasterkeun. Baskeun. Buuk jeung naon? Buuk jeung anjing. Jadi sipit. Bade buuk eta. Bade ya beres. Aduh, melangawinkeun. Beres eta mah. Bade salat heula tuh. Itu jam 8 salat taun. Ya beres. Tawa beres. Atur seun nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu paratos cunuk baraya anu paratos datang pamilik anu paratos sumpi nyaosan kana pangulemna kaula dina daget ayeuna. Dah. Bagea dulur-dulur. Motor. Dah ampun. Batur mah ieu mah belagu. Moy, nu penting mah hirup we jelema mah. Oh. Da kusinya nya. Ya beres. Sesama tilu pes eta mah. Ai taun ya beres wae si goblok mah. Deui. Jelema mah kudu kitu, hidup di dunia mah kudu beres atuh. Ya kusinya ya beres. Beres kan hutang loba. Balu teh hutang asal dibayar we urang mah. Ya kusinya ya beres. Ai, nu penting mau beres wes eta mah. Yang modal nih kasih itu tuh aing tuh. Beres. Endeu boga beres. Di mana boga beres? Di mana? Ai motor candunas baru teuing motor candunas itu penting mah hirup we. Ya kusinya. Iya, yo beres. Lo penting mah bisa mudik we ya kusinya. Henteu, wah teu beres atuh. Laksana kumaha teh Gusti? Wayahna dina waktu ayeuna urang init ka nagara Sekar kata pawates negara. Bade naon toh ampun. Loh, Atau jelema ngomongna teh ampun we. teu beres. Urang ajar eta jelema teh teu beres Gusti. Ya atuh iya beres. Halo, kasorangan. Ya anjing geus kitu-kituna we hayang disebut ajudan nepi ka kitu tuh. Kasorangan beres we itu. Gusti peryogi dewagana teh itu. Henteu gawe teu iya beres. Eta sekali Peryogi pulsa henteu iya beres. Ya. itawan. Gusti peryogi beres henteu. Waduh, kurang beres atuh eta mah. Ari tunungan urang teh nyata Prabu Puspadenta. Kiwari maksad bade garwa Andri ka Dewi Seteragen anu aya di Sekar Nume. Maksad anjeunna jantar bade ngiring saya marah belapar kawat anu jago. Waduh, ngiring saya marah Gusti. Iya beres. Oh, beres siapa? Hayang ngabekem geus goblok tuh. Beres si eta rumah tangga tuh beres teh. Si kitu awut-awutan deh.
Mau itu rumah tangga teu beres masa sarung we beres. Yang kusinya iya beres. Nu abi eta kusi. Wajarlah kugusti nama. Wah, tapi bisa sanajan kudungan oge aya beres mah eta mah hak cipta atuh. Hak cipta, hak paten. Wah, cokot. Saha-saha nu make ieu beres. Bagianana nya kuring, diberesan ku aing mah. Digugat cenah mah. Janten kumaha? Tah ieu wayahna urang iring-iring. Ya, ulang arak-arak. Gusti Prabu dugi ka tapawates negara. Hah? Sae mangga urang jajab dugi ka tapawates negara. Sae mangga bila aya naon-naon di jalan. Sae mangga hayo ulah tinggal kabinet. Sae mangga duh Gusti doh ampun. Mangga permios iya mangga. Mangga. Siap. Permios beres. Iya mangga ampun. Ayo Doh ampun. Mangga Gusti duh aing jadi kurang ieu teh kurang tenar aing geusna mah aing tenar. Jadi kali ini aing biasanya aing loh macet deh jadi beda aing mah mau manggung di dia di dia mah elek kudu kada rieu ya lain kerbaya tuh lain naon aing jadi teu nyari di dia mah ya ieu da cucungik dalang ya tunggal warkeun kieu tuh komo tunggal warkeun situ masih beres tuh pada mah gede we teu menang kitu teu menang kitu da kapan kudu kapake ya ya kudu beres sudah kudu beres kebega tuh yang mestinya iya tuh beres mesti mungkal ya, ini masih bawa karakter mestinya iya beres beres gitu mesti mungkal ini wah ada panggungnya mencilaka aing mah apes mah menang gaji boy ya baik kurang usah saget tuh mangga juga ji abdi bade permios oge mangga henteu jadi pati di mana pati jinga jangan bawel cenah jangan tanyakeun hai ulah macam-macam sangadunungan aing ulah cawadan kadunungan teh jadi pati teh menang milih saleh Agustinya, iya, itu beres. Tuh, beres lah. Aduh, setan belum. malah teh. Gusti, di sini lagi pada nyiapkannya pasukan? Iya. Pasukan siapun? Iya beres. Beres wae mo. Lamun aya naon-naon beresan kumaha? Iya beres. Iya. Syukur bagja kumaya nun, iya beres. Wis nu abdi Gusti. Tegang dia kok. Haram hukum na hukum batur teh. Bina-bina teuing. Upi-upi kula. Para petugas keamanan atau ke para sedanten ulah dia bala tam-tam geus regrek. Waktu ayeuna kaluar ke init. Jajab sanggarana dugi ka tapal batas negara. Ya beres. Doh, tah. Kadenge meureun mah tak si beres pikeun. Balik deui teh kadenge. Teu ngeuan teh menyebutnya beres. Eta mah nu abdi. Ulah dipake-pake. Tahu, temenang. Teu meunang. Pakai batu. Oh, bohong. Iya, ya beres. Permios. Nah, pernah ngomong sakitu. Mangga Gusti Prabu parantos siap. Hera Gusti Prabu yo. Pulang. Aku Waya dengan pelang-pelang manusia hukum melendang lampah awon datang di sore sebab teuri di panggilan
utamina urang irung bocah lampah dasareng-sareng teh Aduh mending ngeundaheun. Pasti pika mintaeun. Ngapelekukna meni gendaheun. Menilajat mah Meni lejat. tangtos Aduh. Meni lejat gendaheun. Ai seninya gitu. oh jeung ulin jeung rasa Ulina jeung rasa ari seni mah. nya Heeh. ai rasa ngeunah mah tuh Ngarasa geunah mah geuningan. nikmat we mau Gah. urang hirup Pan genah kadengenageun. ari ngarageun Genah. nya Heeh, ai napak mah. ari ngarageun mah Ngalageuna mah geura. nya Kana hate teh geblay. ari napak mah ari Hutang di imah kitu kainget. cara pikiran Kabayang lamun keur kieu aing nyok kitu we tuh. Pan teu geunaheun. oh amang Tapi lamun napak jeung gendang ningali. awot Dibom ku aing sia goblok. nya Benda-benda ting hanas hate ieu awas sia goblok ka ditu. eta lapak jeung ngeunang mah kitu Mana mawa kasasama siliasi jeung mama. batuk ya asup angin mah. batuk eta ganti rokok Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Hari apa naonan boh? aduh Hari apa naonan? hiburan Apa eta teh almarhum Basurip. surip Oh, eta teh basyurip boh. oh Heeh. Nya eta mah basyurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. temenan gitu Goblok sia kakolot teh doraka. raka Mereka mana boh? aduh Mereka mana boh? aduh banyak kemana Rek ngungsi. Ngungsi ke mana boh? Pan dibom ku Israel. saya Pan urang teh urang Palestina. ulang aja pada teh Orang ngungsi boh? Heeh. Leuweung geus beak apana dituaran ku jelema. di jalan bangunan Dijieun bangunan sirah cai geus eueuh. wah Cai geus kurang komo di marga mudi mah. meli cai Cai teh meuli. Teh gara-gara tangkal kae loba dituaran di kitu tah. gitu Heeh. ulah ujang mah Ulah ujang mah nya. Mana bang nanwar kunaon ujang mah teu boga gaji. Engke geus gede. Ada segede aja mau mawar gaji apa? Kumaha we. halus ya gitu Apa? Naon? Hari emak ke mana boh? Hah? Hari emak ke mana boh? bejakeun Inung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum. mulukan permen karet Marukana permen karet meureun setrum teh diletak nepi ka cegang panenung sia teh. mulukan kuaci Marukan mentega meureun teh. Hari mau teh naon boh? abang muda Abang mau benyit. Gapa maut Maot teh nu maneh teh dicana ku Allah. kalau ngebilang Oh jadi Allah bogohon ka si mama. Ye. kalau Yang nyekek ke aing. lagi super Lain Allah bogohon ka si mak. Tapi Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Kakasihna Allah. itu Oh gitu boh.
Oh. Orang kalau tuh yuk. Saya sama kawan. rek naon ka alo Orang nepangan si mak. Murukan nitah modar ka aing sia teh murukan camat. Apa? naon Yang disunatan apa? Aduh, karunya ya. Yang disunatan. Karunya sayangnya banyak. Tong seserian apa? ceurik anjing lain ceurik Banyak dikon. Nah makai jerik. abana teu boga duit yang Nah dari sunatan mah ku peso apa? Lain ku duit. meureun abah teh kudu nitah ka ahlina Haji sunat. para haji sunat kudu dibayar Dibere. Atau ku abah we apa? teu becus bisi kateuk-teuk jeung kajutna Dari ahlina. dari sia teu boga turunan Nah gitu bah. gawe geus boga duit yang nya Iya apa? Apa? naon Yang dahar apa? Lapar dulu semua. boro sia geus jeung dahar ieu teh Bere atuh kanya karunya. sae kuut Nah abah makanya bari huut. Emang na ujang teh entong. Ampun meureun ujang entong bapak ge meri meureun. tong dituluykeun atuh sia teh Kawan ngalawan wae sia teh Oh teh. Apa? naon Ujang masuk sedih teh apa? Aduh. sedih ku naon Karunya ikut. Kamu keur masa lebaran mah ujang teh sedih teh apa? Teka beli baju. Teu beli baju. Beli teh senal we wunggul apa? Guys sisirangan. Oge senalna oge sisirangan apa? Nuji belum. Nuji barem nuji Koneng. apa? nah koneng Dan nuji deui apa nincakana tai apa? nah yo benyit tong balang Piajingan budak. Ai sugan teh cet apa? menyecet bau aja kita tuh Jangan diomongkan budak. Kamu apa lamun ujang ngadenger radio sok sedih teh apa? Karena hate teh apa? Apa ujang sok sedih telepon ngadenger radio apa? namanya boga ke radio Gaduh, radio naon radio urut naon urut kaduruk apa? nah hurung gitu Ya hurung da kaduruk. maksudnya disada salah nanya Sananya atuh. maksudnya disada Ya disada apa kan sagelombang we wunggul. nah Da gelombang nu lainna kaduruk. Yang penyiarna barengek. apa radio sian nggak dulu mulai stasiona Aya poho. Aduh. nah naon di radio Sok aya dina radio kamari mah keur rame teh apa? Aduh. naon Aya lagu ning baheula mah rame teh lagu budak jalan tah teh gini apa? jalanan berun Tah eta anak jalanan apa? kumaha laguna bisa mana Nya bisa atuh apa? dijawab Cek pejama kuring teh budak jalanan gawe ukur nangkod dina tongong abah sabenerna hate ngarasa mawangsa bogo hirup ragap daya bapa teu apa dirupa mun panas kapanasan mun hujan kahujanan mun repeting ngadon sare di emperan dapuguh hirup nyorangan untung lah saya ngagoongkeun anjing geunaheun jang stasiora ke direkam ku abahnya di mana bah di pabrik tahu geunaheun ngan bete lagu teh alus mah alus ngan nyinggung ka abah nyinggung naon
maka jeung bapak teh apa dirupa ban bapak sia teh aing nyerek apa rupa kumaha ka Abah nah tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung banget Abah Pak Amprok tapi can pernah sasalaman jeung Abah nah sok Abah malika katuhu benar balik deh ka kencat abdi ka dia teh penak jeung Abah tuh tinggal itu teh panggih ka dia teh panggih jeung Abah tuh kabelah dia teh panggih jeung Abah tuh ka dia teh panggih jeung Abah tuh kasihan tuh lah Abah kemana Abah siapa Allah iya diharap Abah tong ninggalkeun ujang Abah keur masih mau ayeuna siapa tuh teh eta aduh Abah tong ninggalkeun iya diharap kemana Abah Gustin aku siapa Allah Abah aya di kamera be ditu Abah iya diharap aduh kemana si Abah Gustin Agung aduh Abah alhamdulillah kapangih kamana wae atuh ieu babatok sia sia goblok sih teh camprak sekali aja Wadudang eling wiwitan pahaji anu bageun tangkumu kamali-malinaan laku sok make aturan pahaji deui sagala mah pahaji anu bageur bayar-bayar laguan boma pindah pilempangan pahaji deui dah manggi dah kaseungan aduh Paji paduli dalam badui teh ya aduh sebenang di hurang sawah pahaji deui sebenang di pita naon Paji astagfirullahaladzim naon poho anu ngora kasakuan aduh jangan ngabi we tuh Paji paduli ting na anu kolot ya goblok sama jeung abdi daing hayang kene mana we terus dilapurkeun